Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Majin datang segala eta mitu habu erna geus nyaho batur teh cuti sakola teh hayang santai kitu kado datang ngariweuh teu balik pisan. Manya, Bara, kenaon ieu juga susulumputan gitu ya? Udah. Manya. Hanggana ieu. Tah kitu tutupan lain tadi teh ah nya teu eureun-eureun geura kumaha segi deuk. Hampura Bara Manya. Kumaha si Buna? Emang enaon eta Bu Erna jeung susulumputan sagala? Enaon? Bu Erna teh dek kabur ieu teh. Hampura. Emang masalah naon eta Bu Erna jeung kabur sagala ieu? Ini mah mariwangan. Masalah naon ieu mah? Ieu mah peda aya mitoha di mah Bu Erna teh. Apa sorangan pan jelema lieur si eta mah. Jadi daripada milu lieur nya enggeus mending kabur. Terus kaburna eta ka mana Bu Erna? Ka luar negeri? Jauh-jauh teh ka luar negeri ieu, bogas paspor gen teu. Baru mah adek nyamperkeun eta si Usep ka pila di Lembang. Oh gitu eta. Makanya, yang atuh Bunda siap-siap heula nya tuan. Har, eueuh siap-siap ka mana ya Bunda? Nya ka pila, pan Bu Erna ka pila eta maknya jadi Bunda odok milu ka pila. Montong milu. Ieu mah beda deui pilana, ieu mah pila dina si Usep. Pan si Usep teh dinas terus dibere pila gitu. Maknya jadi itu lain pila anu kurang kedatangan teh lain. Lain. Oh gitu. Maknya nyangan itu geura itu juga itu bisi kanyangan kumita juga ini tah. Ayo mun kitu mah Bu Erna ini pilanya. Ayo Mani tega pisannya Bu Erna. Maknya ka pila teh sasoranganan. Sama ada jauh? Boba alasan hungkul eta mah. Boba umi tah di mana? Cing urang teh teu belah di ayan tuh. Bager oge eta Mbak Mi mere cengek jeung bawang Har, si Bunda noong saha ieu teh? Bunda? Maknya ngaruruwa sagalanya nya Bunda teh lemah jantung ieu teh. Halah nih sok ka mana we ieu? Kenaon Bunda noong saha ieu teh? Anu nginta Imas si Ratna, geus kapanggih eta mah ku si Imas, geus dibekuk. Maknya bener eta mah Neng. Lalu saha ieu teh anu nginta Imas si Ratna teh? Boba si RT yuk. Lain si RT eta tukang paket gini si heueuh lah resep si Bunda eta pas ieuna pas ditewakna. Maknya kumaha itu ceritana kumaha Neng? Sok buru caritakeun ka Bunda. Jadi kieu Bunda caritana teh nya Mama Neng teh keur nonton ieu di imah teh aduh. Terus pas keur nonton teh aya riweuh-riweuh di luar teh. Mama Neng teh sampeurkeun we. Pas disampeurkeun teh eta teh ternyata si Imas keur nangkap anu nginta Imas si Ratna. Pas dibuka teh nya kan ditutupan gitu dibuka teh si tukang paket. Terus ku si Imas teh diinterogasi kieu kitu lah. Terus tungtung nama di ieu di salam olahraga ku si Imas teh dibantuan si ST pipiluan geura eta teh. Maknya laju si ST sagala itu mah Neng. Teu apa Bunda da pas Mama Neng datang ge geus aya eta si ST mah. Terus pas di buk-bak kitunya pas salam olahraga Mama Neng teh misahkeun niatna mah tapi da teu bisa dipisahkeun jadi nya enggeus we. Nya enggeus. Naon eta maksudna diantepkeun kitu ka Mama Neng teh diantepkeun cenah berkelahi kitu. Nya mah mungkin atuh diantep mah Bunda nya Mama Neng milu salam olahraga ieu meni maknya tenggeluan salam olahraga. Mah mungkin. Maknya meni balik pisan Mama Neng mah dan kayak mah Bunda heula atuh. Nah emang edek naon ka imah Bunda ieu teh? Yang bijaan Bunda atuh apaan Bunda ge hayang ieu itu miluan salam olahraga kitu we kerucuhan kitu. Maknya Panya teh naon Bunda? Da geus atuh keman anu ricu deui ku Mama Neng di bejaannya urang salam olahraga bersama. Ayo Mama Neng balik heula. Mama Neng tong kabalik duk deui. Meni aya naon deui nya atuh sok aya naon deui. Mama Neng apa tau? Bu Erna kabur. Alah, nah jeung kabur sagala eta Bunda. Pan karek hudang gering eta teh Bu Erna teh teu sieun karugrang kitu. Maknya eta mah sieun kana kumitoha daripada karugrag mah. Pan eta teh kabur teh pada mitohana ieu di imahna. Oh, pada eta kabur teh. Paya teh pedah naon Bunda mending teu aneh atuh pedah eta mah. Aing. Mama Neng, di ka mana ieu? Dek nyangu. Maknya tuh balik pisan Mama Neng mah. Resep-resep ngobrol kada asup beulah ka jero. Udah bener kada asup maknya. Tapi kata Bunda teh poho. Maknya pun Bunda teh ada motoran yang emok lagi ke bis. Sampeurkeun lah. Ceng orang bari toong aya teh mah Bu Erna teh. Maknya. Erna ini kemana yo? Lagi sakit kok malah keluyuran. Maknya bener gini ayah kabur
Harus aku cari kemana yo Erna iki? Kasihan loh, baru sembuh kok udah keluyuran aja. Mani guys kuat ke Ibu Haji, hayang pamer ke ibu-ibu kampung bahwa Ibu Haji teh nge-staycation ya dipilah. Ari si eta keur naonnya kikituan sagala dengan nuja ipongan. Sampeurkeun ah. Karena ini di mana yo? Aku telepon aja lah. Loh alah, HP ku kok di mana kok ini ketinggalan nang omah iki? Nah, haknya aya nama Ririwate aya weh kieu berang-berang. Aya sip duaan gitu aya nama Ririwate. Kowe iki kenapa toh? Ngomong sendiri ketawa sendiri. Dasar wong edan. Har, bisa ngomong geneng Ririwate? Loh, apa iki maksudnya? Maksudnya aku iki Ririwat toh? Setan toh? Nya gitu teh we Ibu. Dasar kau ini kurang ajar, orang punya adab. Har, hari Ibu dek kemana ya? Nah ajeng dek asup ka jero sagala. Ya aku mau ngambil HP toh. Aku iki mau nelpon Erna menantuku. Alah, menik kudu ditelepon. Ieu, da beana teh geus gede lain budak leutik. Teh kudu ditelepon. Naon ditelepon juga budak leutik. Ya terserah aku toh. Suka-suka aku. Aku yang mau nelpon kok yang repot toh. Dasar kau iki wong gendeng. Har, tolong Kang Init ya. Kade heula sakedeung ka dieu. Oh, pasti kok iki, hah? Ada apa toh? Ada apa? Ada iya. Foto pila Ibu Haji kamari. Pan kamari teh Ibu Haji teh geus dipila ieu terus ku Ibu Haji teh dipoto di print beh ararapa warga kampung tuh. Tingali alus tuh. Alah, pila jelek koyo ngono kok dipamer-pamer. Kalau aku yo jadi kamu, aku ini gak bakal pamer. Pila murah kok dipamer-pamer. Apa? Har, murah di mana ieu? Ieu teh 1 juta sapeting. Terus kolam renangan deui. Mahal, ya teh 1 juta. 1 juta kok dibilang mahal. Dengerin Ki. Oi, ku kalau mau pamer aku minimal pilihan itu 5 juta. Ngono ta? Kalau 1 juta kok gak masuk deh aku. Kemurahan iku, murah tenan. Alah cenah pila 5 juta sapeting yeuh dengekeun minimalnya lamun dek ngomong gitu baju diganti heula lain unggah ka dieu teh eta we jeung eta bajuna teh teu ganti-ganti. Ya terserah aku toh mau aku bajune iki mau bajune diganti iku urusan aku bukan urusan kowe toh. Kowe juga gak sadar diri tiap ketemu aku bajune iku terus toh ora pernah ganti. Tak pernah berkaca kowe iki. Har, naon eta teh maksudna ya? Dengekeun Ibu Haji mah loba bajuna ge ya leuwih ti 100 ngan favorit na we ieu jadi ieu anu dipakena teh kitu meni teu apa nya favorit kitu baju favorit. Oh heueuh pan bajuna yang tahungku jadi teu boga baju favorit. Oh alah ngono toh pasti iku ndak pernah dicuci toh pantasan bau perengus. Pasti nggak punya mesin cuci iki. Har nya boga tuh ibu maknya ieu emasna loba teu boga mesin cuci yeuh dengekeun Ibu Haji mah boga mesin cuci na ge mang anu 2 pintu nah 2 pintu 2 tabung ya merek Serap. Oh alah merek murah iku. Ye denger yo minimal kalau uang sugih uang kaya itu mesin cucinya bukan bukaan 2 gitu 2 tabung tapi bukaan yang depan iku loh yang front loading iku loh. Oh alah kowe iku ketara banget yo miskinnya. Har naon eta sungut jeung keterlaluan kitu? Naon? Yo biarin tah. Lagian kowe iki kok pamer karo aku sih? Karo aku wong sugih, wong sultan. Olah kan kowe iki BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita toh. Wong miskin. Ah, ya mah Ibu Haji geus teu bisa nahan ke cara mah. Tenan aku ini. Apa kowe iki? Apa? Oh, kowe iki yo. Dasar kowe iki asu iki asu. Ngalikeun sia, mun panggil deui ku Ibu Haji. Kurang ajar kowe. Lihat ya. Awas aku akan balas dendam nanti. Dasar. Asuh. Kira-kira duitnya balik ke naonnya? Lamun dibalikan iPhone, kurangna sabaraha nya? Sabaraha cek kamu min kurangna ieu? Kurang naon? Kurang mikir sih sure aku mah. Gue udah seket tuh meninggaan yang beli iPhone dasar sining nong ya kan siapa tahu diskon Jasmine iPhone nate jadi ini kan mau lobat yang namahan gitu
Dianggar atau neng nong, kamu teh ada diskon 99,99% ge. Kurang lo pakai neng, mending geus lah daripada beli iPhone, mending orang beli sebelah. Yuk. Tapi kamu bener oke sih, Min. Nenggus atuh hayu orang main sebelah. Hayu, tapi tong aya ya, kewe nunggu nama aku ngirim beli sebelahnya. Meni, pura ge meuli sebelah kudu nungguan ngirim geura. Mampu kamu teh nama? Itu miskin. Di, meni sembarangan kamu mah ngomong teh, aku mah teh jatuh miskinnya, cuman ya lagi pas-pasan aja uangnya. Gitu. Ya elah, meni pura ge meuli sebelah da mah ke duit loba atuh paling 10.000. Bahkan si bunda bisa 5.000 kurep kungkul. Iya kan aku mah sebelahnya mau sama di si bunda, aku mah sebelahnya ada di Cikalong Wetan. Loh, ini jauh-jauh teh. Kamu Jasmine kan Cikalong Wetan. Di si bunda we atuh mulai sebelah mah. Pura ge sebelah mah kudu jauh-jauh teuing geura. Yang beda lah ini mah sebelah lagi nya, ini mah yang sebelah biasa tapi ini mah sebelah frasmenen, terus sebelah lagi ya seafoodan. Oh, pada seafoodan. Meni pada mah di deket SMP ge aya anu seafoodan mah seblakna. Nih, kudu jauh ke Cikalong. Beda tuh kamu teneng nong, ini mah seafoodnya lain seafood anu juga dumpling gitu, ini mah seafood the real, ini mah anu kawas udang, kepiting, kawas gitu. Aduh bener kamu teh Jasmine. Tapi jigana mahal tuh sih. Hargana mahal tuh sih. Neng mampu tuh sih. Jigana mah neng teu mampu Jasmine. Ya enggak sih, atuh nyokotna kerupuk kungkul ada temampu mah. Terus mau sanggup ti imah beh begitu seru. Maknya kerupuk kungkul meni udah nggak yang siputna atuh. Yang nggak kuning nyurik diberikan sebelah kabeh we bisi temahnya. Bayar orang simpen yang sebelah. Nyatong jang sebelah nang hungkul oge meren, ajeng ongkosna oge. Kan kali itu teh jauh ya kudu naik angkot, make ongkos. Alah meni pan biasanya kamu atau Jasmine anu bayar ongkos mah. Di kamu Di meni aku deh meni dasar tumian dia. Tumian. Sebel. Guys, tungguan ini menina sekalian tadi ngelpon Ica. Mongan saha tuh Ica kamu masuk kelas unggulan mending galau jadi balik ke beda. Ya kan eta balen kayang Ica atau Neng, tapi takdir Ica. Halah, meni kaosna koneng. Jadi kumaha ini teh Neng? Adek mah meuli sebelah teh ke Cikalong. Adik Neng mah hayu-hayu aja Jasmine, ada ongkos nanti kamu mah, ada jeung sebelah nama pan aya tuh 50. Nasaku. Dih, meni dari aku wae, bosen. Sekali-kali mah kamu teh bar sendiri, meni jangan dari aku terus. Hah, Jasmine, dengkeun nya Cikalong Wetan teh jauh pisan. Jadi nya wajar we lamun Neng mentah yang di ongkosan ge. Mending mikir tuh sih, ku ngajak tapi mau ngongkosan. Masih. Hari kalian odok naon ini teh ke Cikalong Wetan. Dek meuli sebelah Ica kita mah sebelah siput. Meni jauh-jauh neng ke Cikalong Wetan padahal mah tinggal ngalawe di sawah siputna. Engke sebelahku sorangan. Ya beda tuh kuning kata mah seafood keong, ini mah seafood alias makanan laut. Oh, maksudnya teh siput. Eta maksud neng teh siput eta. Jadi kamu dek milo mal ini teh Ica? Oh, milo malnya Ica. Tadi fang merkenya ya mah punten mer sorangan. Mahal neng Ica mau ambil. Teu boga duit. Oh, oke. Nggak apa-apa. Jasmine kamu meni kitu kasih Ica teh ku angger. Gitu kumaha hari kamu udah perasaan mah aku biasa aja dia. Biasa kumaha kamu sakitu wujud das oge amit. Di? Iya kan aku bisa juga judes ke si Ica mah. Kayak balik. Kala atuh Jasmine sabar meni. Jadi Ica kamu dek milu mal ieu teh. Sebelah naik kepitingannya ho. Kepiting anu kikieuan. Tuan krep. Mual neng sok aja kalian berdua Ica mah mual ikut ya. Nggak apa-apa. Si Jasmine atuh udah jeung di judesan si Ica. Jadi si Ica mual milu. Dih, nih jadi nyalakan ke aku. Udah si Ica mah mual milu teh gara-gara tuh gak duit. Lain gara-gara di judesan sama aku nih. Paham emang kita oke? Tingong. Iya, Neng ini malah salah si Jasmine tapi salah Ica tuh boga duit. Lamun kita mah Ica pulang duluan ya guys. Dadah. Hari tuh Ica, udah kemana Dek balik mendingin teh kadang kemana dia? Budak ih. Maksud Neng teh nah baliknya ka ditu kitu si Ica teh. Pan ka dia jalan balik mah anu deket. Nyari hayang lewat kadinya meureun meuni bareng lagi bae atuh dek lewat ka mana-mana ge. Heuh urang balik ih. Nya geus atuh hayu. Tapi kela. Meuni naon deui sih? Ari Neng ongkos angkotnya ti kamu kan ieu teh Jasmine?
Henteu lah, kita mah masing-masing weh. Weh aku di nu mayar. Iya, mending geus neng gak mau milu, neng madek balik we baring si Ica. Di, mending fundungannya geus teu naon ongkos teh aku teu naon. Hayu balik keluar ka ditu hayu, pundung. Nah, kita atuh Jasmine, pan kamu nu ajak lagi kamu nu yang gaji kalau ngetan lagi jadi ongkosnya kudu ti kamu, hayu balik. Dasar si Neng Nong lepa pisan dah pamalah nate, lamun lain besti kok aku geus takol dah. Jasmine, anjing, Jasmine. Di, ini bener kamu teh. Pantes sama sih kamu lewat kadinya deh anjing. Neng tungguin Si Imas eta keur newak si ieu penangkap naon ieu naon sih? Kumahanya deg du. Merenantu. Tuh, ini bener kamu teh. Kamu tong seuri. Oh, neng ge mau ngilu.